Nur, beli endog sekilo. Cek, ngomong-ngomong, hutang kabari ira harek dibayar. Hutang nu mana, Nur? Nu balanja di warung urang, piraku hutang sorangan poho. Oh, nu eta Nur, panyate hutang zaman baheula. Karek 2 minggu yang lalu, Cek. Nya, kan waktu cepat berlalu. Panyate Nur, geus lunas dina hate teh. Lunas dina hate mah moal bisa asup kana laci kasir, Cek. Jadi poe ayeuna geus bisa mayar? Can bisa, Nur. Duit urang keur dipake, Nur. Dipake ku saha? Nya dipake ku sorangan, we. Lamun dipake ku sorangan, nah teu dibalikeun deui ku sorangan. Cah Haji, wah ikut campur. Cah Haji lain ikut campur, Cah Haji ikut perhatian. Soalna hutangna geus boga incu. Cek, cenama teu boga duit. Iya lain balanja, Nur. Terus iya kebutuhan mendesak. Waduh, kebutuhan mendesak, nak. Aya keripik, aya es krim, aya skincare. Lamun eker meuli, eta aya duit. Nah, hutang ka warung urang teu dibayar. Kan urang can aya duit eker mayar hutangna. Lain eueuh duit, Nur, cigahna duitna aya. Cuma teu kenal kena hutang. Cek, mulai ti ayeuna abi moal daek nagih-nagih deui. Serius, Nur? Nya, moal nagih. Wah, Nur, maneh bager pisan. Lain bager. Mulai ayeuna lamun dek balanja bayar langsung. Nah, kitu, Nur. Karena abi ngajual barang, lain ngajual kasabaran. Tah, akhirna keluar oge kalimat misalnya iya ditahan-tahan. Nyanggus, isuk kan kurang dibayar. Isuk deui. Boa-boa isuk deui na. Ngomong isuk deui. Yo, ayeuna kurang dibayar. Alhamdulillah. Hebat gini Nur, duitna aya. Selama iya cuman pura-pura linglung. Lamun geus kahutang, ulah pura-pura poho. Rezeki batur lain eueuh ditahan-tahan. Lamun emang acan mampu, ngomong baik-baik.